Duyap. Lo baper ke dah di itu ke maroro. Hayulah. Yuk. Urang kamari moro. Menang ke. Menang alus cap bondol. Bawa tuh orang adukeun jeung urang. Embung itu mah gomres ah. Cika tuh urang ninggal mun alus kurang beli heuh. Embung itu mah alus. Kalau bantet bayar. Aya barudak. Bang, menang tuh. Keok euy. Mana elena? Mah kurang tuh, temu tina ieu na teh tumbuhna. Itu bener. Urang ge moro teu meunang. Sambungan atuh ieu Mana menang be? Teu bener ieu sambunganana. Urang menang tadi kurang tong di jejuet perebut. Aduh, aing mah ieu. Ini sejangku ini jauh di tuh. Ayo di ditu urang tong. Anu ngarebol da seutik deui teh. Anu bateran kurang ge anu ngarebol tuh di handap. Anu ngarebol da Aduh kieu. Kurang handap juga nama anu ngarebol teh. Lah ngapungkeun lah. Sok mana kan ngapungkeun. Iya weh, tuh aing nu ngalekeun urang tuh. Iya. Bener ieu. Aku bukan ieu, ieu mah goreng kita. Kita we. Biasa banget kan. Ya. Terus. Jauh ke. Terus. Stop, tadinya stop. Mas. Gagal aing. Bener di mana yang teh? Tuh makan tuh ki, saya bukan iki. Terus. Oke. Ye, doakeun lu. Bolong. Kakak soek euy. Anginnya. Bang, ngapungkeun Bang ah. Ese kasoe. Wah, sudah geus saroe teh da moal ngapung atuh. Urang mau tuh satu ngarebol anu di tongo. Eta ya. Eta halus gelasanana. Anu eta we tuh. Tong pake ieu lah. Buka ieu na. Berak tongo asa ngangtang ya. Urang gede rebol. Urang hana. Soe tuh badak. Kayak ke mana? Ke ieu. Mun menang urang itu uang direbol urang di tongo. Ayo. Merebol urang kemari bea. Ieuan bareng sawah batur. Bicarakan orang itu. Palingan tengah pun dari timanan tadi ketakeun anu saya teh. Bukan, tadi itu danang moro itu mah bieu. Teu bisaeun ieu mah ieu naik. Palingan diboro. Butut eta lagi. Cek lancak abi mah mun saya ngapung teh kudu di mandian. Cek ngapung kumaha atuh dicaian di manian. Anjek mana mah gelo meureun iki.
nang layangan tengah pong tadi mandian. Ayo balik we nih seburit eueuh lawan ge Wang ngaji ya wis cara burit. Mang, kernaon mang? Ngarit can ke parab doma kaburburit pokoknya teh. Lain mah, baheula mah ki urang wanian. Perang ujung Belanda ge teu make nanaon. Makanya Belanda mah mawa eta mau bedil mah wanian sok. Naon maksud dan memawa zaman baheula jang? Lain mah, baheula mah abah urang dijajah ku Belanda ge ngalawan. Nah ari emang dijajah ku doma wani-wanian kitu. Bangkawarah budak saha si lain kejakeun sakakolot marane ku aing. Kalkah ngalonyang bobol teh sia. Sia dipalengpeng sia ku aing. Pek sia. Kejakeun sia Bangkawarah hari ini teh malawidan sia teh. Woi, hatur nuhun lur. Nya kadelah tong poho. Di-subscribe, like, sareng komen, di-share ke baturan mararane. Soalna budak Sunda Petualang tim miti ayeuna nyieun film pendek nyata budak Bontongor. Tunggu part 2 na lur. Salam orang Sunda, sampurasun.